Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad sammadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tabtali biha babaridu wa taisir wa taglu biha ani babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir la haula wa la quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadayang, mudah-mudahan urang kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla dimudahkan urusan urang sareng dicukupkan segala kebutuhan urang. Dina dinten ieu simkuring bade masian hiji pangalaman kadulur-dulur bok bae dulur-dulur simkuring hoyong iseng dijaga sareng diraksa tina kajoliman manusia atau napi jin sareng setan sareng dicukupkan segala pangabutuh urang sadaya. Maka tulis ayat ieu dicingkin perak nyatana ukirna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ditulisna dina perak teras dipake di leungeun katuhu. Maka insya Allah sing sajalmi anu mawa tulisan ieu dina cingkin perak maka diraksa ku Allah tina bancang pakewuh tina kajoliman manusia sareng jin sareng setan sareng dicukupkeun segala kabutuhanana. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun ka urang sadaya jeung Allah bisa ngaraksa ka urang sadaya. Tah mung sakitu pengalaman ti simkuring dulur-dulur bok bae simkuring aya dina kasalahan nyuhunkeun dihampura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.